mereka ngabuburit ek lempang. ya ngabuburit mah lempang make motor Keresalat kakak guguleran wah. erek salat era ku batur teh neng masuk di status Baik. Iraha binya tatuskeun keur salat hanteu rek. ibadah mah teu kudu dilihat-lihatkeun ka batur. Ari nu maksiat di statuskeun bae kitu. Nya ulah komo eta pamali Gusti Agung. Teuih pamali. Cicing tingalikeun mah kesenangan. Keur liburan. Embung bisi ngarinjem duit. Pan holiday bareng keluarga. Terus wisata kuliner gitu. Jadi kan batur teh sebagianna aya nu terinspirasi euy tina kehidupan si resep teu kan bisa dicontoh cokot alusna